ijazahna nu Mang Asep geus nya. Heeh, kan bae lah sok gulingkeun we tuker gulingkeun jeung motor. Pemikiran tidak iya kasih tilu biaya tahun SMP SMA kan. Wah, ngan 3 jutaan. Wah, mamahi Heeh, berarti kan mahal kana ijazah daripada motor. motor jauh beda atuh. Ijazah mah urang 3 jutaan teh. Wah, sok hitung tina SPP sabra. Nah, 10 kali setahun. Kayak setahun ditimpa kali 3 tahun sabaraha. Bisa milang lu tuh. bisa. Kali setahun. Bisa ngitung diajar. Budak geus bisa kan SD. 1.000. Pokoknya 2 tahun sekian tuh. Hari calon karirnya pinter. Pokoknya ijazah Mang Asep pinjem lah nya. Pinjem. Foto ganti foto uloh geus gitu. Ulohna rada siri we seutik gitu sarua jeung ijazah. Ditempelkeun. Ditempelkeun. Aduh, kayak gituan. TPM mah sih teh ka awewe bae ieu mah.